Acara hari santri tadi ngadangu di kedua santunan mungkin ayah kanggo opat setengah orang. Kanggo acara santri diutamakeun santunan. Acara samegah kumaha wae ge hari santunan teu aya mah jadi kalah dalus kan. Misalnya orang panggungna reji ya, dulu tagalana serba mewah hari santunan yang memang dina maulid Nabi itu mengagungkan Nabi dina acarana. Tapi ketika acara anu gede dulu aya fakir miskin duafa atau yatim numana anjeunna dina kaya kasudahan kasante kanjeng Nabi kita mau banggeun tidak. Kanjeng Nabi teh nitipkeun diantara nitipkeun fakir miskin. Bahkan fakir miskin teh wa yuhibbul fuqara awal masakin dipika cinta ku Kanjeng Nabi. Acara gede-gedean urang, tapi urang kaya tim fakir miskin duafa disepelekeun. Asal teh moal dibanggakeun. Tak utamakeun dina acara teh itu diprioritaskeun santunan. Ya, digedekeun santunan. Ayeuna santunan aya 140 orang disantun insyaallah eta. Seberapa yang menangkeun satengahna 70 orang ya. Itu seberapa teu hese. Urang-urangna beres tah. Cuma masalahna nyaeta prioritas urangna dina menjalani hidup. Prioritasna jangan ngabungahkeun diri mah, prioritasna yang diri mah jadi hese. Tak yang setahun sekali mah, setahun sekali pas hari santri santunan. Prioritaskeun yatim heula. Ayeuna waktu kan heula kene waktu teh bisalah nabung. Contoh, urang hayang sayatimeun berarti 100.000. Lamun di dieu aya 40 orang atau 50 orang, tah 50 geus kacocokan tah. Asal teh aya waktu sabulan. Sabulan 100.000 ngumpulkeun bisa moal. Nah sebenarnya lain-lain itu bisa, cuma prioritas urang, keseriusan urang, pengorbanan urangna, daya juang urangna dina memperjuangkeun yatimna urang. Kudu aya rasa era kumaha urang ngajak tapi urang teu ikut andil gitu. Urang ngajak ayo satu-satunan, urang ngasorangan teu ngaluat. Sareng goreng ku acan. Teh kudu era sebenarnya kitu teh. Ya. Bisa moal kitu. Nya teu maksa ieu mah ieu mah sejak urang membenarkan daya pikir urang, lamun saurang saya timur. Tadi teh bahasa ketua, jika yatim anu butuh ka urang, tapi pada hakikatna urang nu butuh ka yatim. Ka surga teh hese eta teh. Hese ka surga teh. Ngan aya dawuh Kanjeng Nabi, sajalma nu ngabungakeun budak yatim terbuka tujuh pintu surga. Kabuka. Lamun aya jelema nyatunan budak yatim, dulu budak yatim eta nepikeun ka bunga, makhluk nu panggedena aras
alas ke istana Allah itu euder gempa menciprang saking kuno saking dasar-dasarna jelema nu geus santunan nyantun ka budak yatim. Teu bisa ari urang kudu kos batur saminggu sakali poe Jumaah, teu bisa kos batur sabulan sakali atau satahun sakali. Lain jang budak yatim pada hakikatna memang secara dohir mah syariatna jang budak yatim urang karugian. Justru hakikatna mah urang nu rugi. Nya kesempatan emas supaya meraih surga teh urang dilewatkeun dengan percuma. Dese sebenarnya mah tinggal kesadaran urang masing-masing sanabu bisa rilis oge sana tel laporan ketua orangnya sabudak yatim hiji keluarga orangnya setiap 2 yatim kan kita ya keluarga ya ada ya non ngaran teh keluarga si A 2 yatim, keluarga si B sayatim atawa saurang sayatim teu hese tah. Ngan tadi teh permasalahanna adalah belajar orang memprioritaskan satahun sakali mah gitu, satahun sakali dina acara urang ieu kabehan nya urang teh paling ngaji ieu teh wal malam minggu ayeuna praktekna ayeuna tinggal praktek ilmu mah teu diamalkeun da disabut bahkan jelema pangheulana istiqsa ku Allah teh jelema nu nyaho kana ilmu tapi teu ngamalkeun tadi diajar ketika diamalkan nya tingkatan paling akhir mah pasrah sebenarnya. Jadi ilmu, amal, ikhlas, sabar, pasrah. Jadi beresna pembaktian jelema ka Allah teh lamun jelema geus pasrah berarti geus beres tah. Jelema lamun can pasrah mah can beres. Ngaji jelema teh dulu neang ilmu, meunang ilmu. Lamun teu diamalkeun mah tetep we ilmu teh jadi ngahisab, kalah picilakaeun eta. Atuh kitu mah urang moal neangan ilmu, komo eta mah pidorakaeun. Tolabul ilmi faridatun. Ai ngaji teh fardu eta teh. Hinggalkeun pangajian teh doraka. Maka di jalan pilihan ketika orang ngaji ayeuna berusaha saeutik ngamalkeun